Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Bule ngabagikeun paneutupna ka Ceng Jeprut jeung Non Alina. Harita nang bule boga pamikiran rek neangan laratan anu jadi bapa. Sarta hayang mastikeun saha jalmana anu geus mawa jakawanara anu jadi bapana. Nang bule harita nyarita deui. Abdi nganuhunkeun sareng ngaraos bingah. Sabab ayeuna tos ditepangkeun sareng Mang Aceng oge sareng Cek Non Alina Cek. Abdi ngaraos panasaran kana kayaan pun Bapak. Janten abdi ayeuna mah bade melarian laratan sareng mastikeun saha jalmina nu tos nyanak pun Bapak. Serang Mang Aceng bisa ngerti lah. Karena perasaan nang bule dina waktu ayeuna nerte. Terus terang ke Mang Aceng mah ya mendukung mendukung sepenuhnya sih. Karena eta pamaksudan, bener teh. Terus terang Non Alina oge pasti mendukung kan? Well. Cancos miring mendukung juga karena tujuan nang bule. Tentu saja sareng Kang Aceng sangat berharap secepatnya itu Kang Jaka tiasa kependak deui dalam keadaan selamat natuari gitu mah abdi bade ngeureuh ayeuna we engke pamitos pendaksaran pun Bapak. Urang tangtos bakal ditepangkeun deui. Apanan urang teh tos janten warginya Mang. Terus urang ya memang benar juga sih. Eta carita nang bule teh. Ya urang ayeuna kan geus jadi dulur, geus jadi pren, geus jadi keluarga besar Mang Rawing. Geus urang mun Mang Aceng jeung Non Alina mun teu keur nyanyi warama ya masih bakal milu lah. Bareng yang lalatan ama Jaka bener teh. Nang bule cengkat nangtung. Kakarage nang bule lempang dua lengkah baraya. Jadi ngarandeg eureun lengkahna sabab aya cirim anu ngajelat datang dina tangtungan nana dihareupeun nang bule. Jelat cirim. Eta jirim anu anyar datang teh nilikana wandana mah pendekar ti dataran Tiongkok siga nama. Pikeun dunya kajawaraan mah geus asing deui ka eta pendekar ti dataran Tiongkok anu ngalah Chang Nisang. Chang Nisang pendekar ti dataran Tiongkok teh neuceup seukeut ka nang bule terus nyarita. Hayo. Oe sudah lama perhatikan dan dengarkan omongan kamu orang nang bule ya. Tidak usah kaget. Sekarang oe datang kemari mau minta itu mustika kita caraga warna. Ya. Perkenalkan nama oe Chang Yishang, pendekar dari dataran Tiongkok. Oe punya julukan si pedang kayang ya. Sekali lagi ngaran oe Chang Yishang ya.
Kamu ngerti Kang? Omot apa bule? Nang bule malas tetepan kacan misang si pedang kayangan. Sikap jeung kayanana masih na karakter yang warna putih anu jadi guruna. Harita nang boleh nyarita. Ya tangtos we ku abdi ge kahartos. Cariosan salira teh. Namun punten ku abdi moal tiasa kapasikeun mustika ieu teh margi abdi teh can misang teh can omeh. Abdi teh peryogi. Haya. Oh, kamu mah masih budak tuh. Peryogi buat apa itu mustika, ha? Haya. Ya sekalama kamu kasihkan itu mustika, berarti kamu selama. Haya. Itu kan lamun kamu hoyong selama, ya. Tapi lamun tadi wike, ha? Kamu itu tidak kasih sama Oe. Balabe jadinya ya. Ya sudah balas tentu Oe ambil secara paksa, ha? Oe nanti hitung sampai beberapa kali ya. Ya kalau tidak dulu sama omongan Oe, Oe si Can Ngisang, pasti akan bercindak sama kamu orang, ha? Aceng jeprut anu geus nangtung di gigireunang bule. Harita milu nyarita ditujukeun ka Can Ngisang si pedang kayangan. Terus terang kamu tong coba-coba rek maksa ngarabut mustika bener teh? Terus terang mustika teh dibutuhkeun ku nang bole. Tujuannya adalah ngubaran Jakawanara nu jadi bapana. Bener teh? Saya naik dewe kamu. Jadi lamun kamu kemaksa, nih gue nih. Bakal menghadapi si Aceng jeprut bener teh? Terus terang ke si Aceng mah orangnya kesun bisa saja. Sangeunah ngawais ya. Hayang pemilik banda batur. Ujung tehir teu walahir. Karena juga belum sekarang lo sama gue juga, sama nang bule juga. Can Ngisang si pedang kayangan. Netep seukeut ka Aceng jeprut bari nyarita. Hayya. Jadi kamu orang teh mau bela sinang bule boleh nanya Aceng, ha? Jasa si kelo. Hayya. Ulah seperti kamu bolani bertaruh sama Oe, ha? Sama Oe, ha? Atau itu sama dengan cari mati atau Aceng? Sekali ngeplay, lo langsung nyungku. Hayya. Oe kasih tahu ya, ha? Di dunia persilatan Tasan Sunda, Oe sudah punya nama, Aceng, ha? Sudah punya nama. Cuma kamu orang kampung yang belagu, anu tegaul, sehingga tidak tahu Oe ini jago tahu. Hayya. Aceng jeprut nyembang ngareret kanang bule bari ngomong lalaunan. Terus terang Mang Aceng ngerasa penasaran ya nang. Jadi balik kesempatan lah Mang Aceng ke ngayunan ieu si Can Ngisang. Dulu nasi Can Omeh. Kali itu nasi Can bebersih ya. Wah gitu itu dulu na sakacang di mah dulu nanti aya ngaranna teh lakian canpek. Terus terang Aceng tersinggung lah. Mun si Can Ngisang rek masa ngarebut mustika. Anu jelas si Aceng mah geus bisa sahasina bener teh. Oh natu pami kitu mah mangawe payunan ku Mang Aceng Mang. Abdi ayeuna bade mundur heula, mudah-mudahan we Mang Aceng aya dina kaunggulan ya Mang. Jerat. Gelug-gelug. Nang boleh ngajelat luncat saterusna nangtung gigireun non alina pikeun ngabandungan kajadian anu bakal lumangsung. Aceng jeprut aduh harupan jeung Can Ngisang si pedang kayangan. Serog. Harita Aceng jeprut ngawangun pasangan. Ningali Aceng jeprut geus ngawangun pasangan, Can Ngisang si pedang kayangan nyarita bari seuli. Dasar cilebok kilo.
Iya. Kamu teh bener-bener nikah Aceh ya? Mau bertalu lawan Owe ya? Miki sakelo. Nuki mah sageplakan doge langsung nyucuk sia. Langsung nyuhid sia. Iya. Olah seperti kamu mah ya bukan taligan Owe atuh kelo. Kamu mah mau cali mati Aceh. Geus bosen hidup di alam dunianya. Iya. Terus serang kamu tong akan nganggap enteng sama si Aceh Jeput terus serang. Seinaya dewe. Mau tahu nggak sih? Kalau si Aceh mah pedang kayangan anjir. Leleran gua aing anjir. Terus serang. Reksa baik yang menjadi lawan gue di Sihareupan gua Aceh terus serang anjir. Jago pisan sih ya. Sabab kabeh geus nyaho pas sama si Aceh mah anjir. Aing mah di Banten 7 tahun tah. Padon lingung. Terus aing mah tah di Tanjung Priok aing mah geus boga ngaran. Tukang anyuk. Aing mah jadi susah anjir. Kamu ngomong apa? Owe cengerti ha? Kamu orang rupanya sudah bosan hidup ha? Sudah bosan hidup. Waladi laban Owe ha? Ya kamu orang akan berhenti jadi orang Aceh. Kan itu akan jadi cucumu ha? Truk, sepet, gelap. Aceh Jeprut langsung mesat bedogna. Bari musirkeun panetepna kanuji lawan. Bari tus nyarita deui. Terus serang jeung si Aceh mah teu kudu loba carita bener teu. Terus serang si Aceh siap mati lah demi kebaikan mah. Apalagi bertarung sama kamu naon-naonan anjir. Kajian cangisan sia. Pantesan sia dideulekeun ku aing ge getet we anjir. Sigan eueuh cai sia. Hayya we cengal sih ngomong apa ha? Ngomong apa kamu ulah ha? Lang ajar sih terus serang. Jadi sekarang mah pesan itu pedangnya nu ngadaplok dalam tongongmu. Benar tuh, jangan sampai disimpan begitu saja. Iya. Buang hadapi orang seperti kamu mah tidak usah gunakan senjata ha. Cukup dengan tangan kosong. Ya, sudah dapat dilumpuhkan kamu orang Aceh ha. Wah. Kamu orang belum tahu ya kemahiran Owe dalam dunia persilatan kungfu, taekwondo, karate, wushu. Owe wah boleh kuntau. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Can Ngisang si pedang kayangan. Harita Aceh Jeprut beuki ka hudang amarahna. Harita sagadiri pikeun majuna raja. Terus serang kamu tong wakang ngapenteng ka si Aceh Jeprut anjir. Terus si Can Ngisang sok ngajar bener teu. Sekarang mah terima saja serangan Aceh Jeprut yang sudah punya ngaran di dunia perdangdutan persilatan. Sebenarnya wae anjir manggap sepele ka aing anjir, can tahu adat aing anjir. Si Aceh Jeprut anjir orangnya. Carikeun tah aing tato anjir, deuleut tato tah, tangan kanan tah aing gawal kastelo anjir. Manya sia teu serap deui tato aing tah. Sebelah kiri tah gagelas hijit anjir. Tanah sia serangan aing blok. Jurela Aceh Jeprut majuna rajang. Bari ngacacar bolangkeun bedogna ngarah kana anggota badan lawan. Can Ngisang bangun anu gampang pisan nyingkahan panarajang lawan. Sabetan bedog Aceh Jeprut saukurkeunna ka tempat kosong. Sabab jin melawan geus ngajoelat pina tempat. Syukurlah, plus. Panarajang Aceh Jeprut dikena kana sasaran.
Cangisang si pedang kayangan anu geus aya di tempat kosong harita yang serikeun ka Aceng Jeprut. Ya, silaha kamu tidak bisa kena sasalah Aceng. Kamana kalap itu? Punya ilmu ha? Ilmu apaan itu? Ilmu cikotok ha? Mau berapa kali kamu selang uwe, tetap selangan kamu tidak akan kena sasalah Aceng Jeprut. Diserang kamu orang, jangan dulu sombong sih ya Cangisang. Diserang si Aceng tanjin nyakeun eta baru pemanasan anjir. Candi nyakeun, candi edankeun dina ngalakukeun panajang mah, bener teh. Kurang ajar sih. Sangeunah nawanya capek teh. Sekarang si Aceng mau narajang lagi nih. Cangisang. Hayya. Jurewat. Shilung. Aceng Jeprut maju dina rajang, dina ngalakukeun panarajangna, kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Syuhiu kulap. Sabetan bedog Aceng Jeprut ngarah kana dada lawan can siang. Cangisang rika cingkrak kagigir nyingkahan panarajang lawan. Syuhiu kulap. Cingkrak plos. Meh bareng ngeplosna panarajang lawan. Harita Cangisang si pedang kayangan ngetig pigelang leungeun katu lawan, ngajadikeun bedog Aceng Jeprut lepas tina cekelanana, puguh we Aceng Jeprut kagetkeun. Memeh leungit kakagetna harita panarajang leungeun katu Cangisang hantem dada lawan. Sakeplak pigelang leungeun terus samunut disusul panarajang kana dada. Sasuke kesebelah kasihnya. Geserang anjir. Demi Allah nyeri goblok. Aing teh jeung kusasa anjir tapi kenapa nyeri anjing goblok. Aceng Jeprut semengir nahan ka nyeri bari ngadalik mundur ka tukang. Tapi Aceng Jeprut masih kena bisa ngajaga kasaimbangan badana. Saterusna mancukeun tangtunganana. Cangisang si pedang kayangan bari merhatikeun nu lawan, harita nyarita di barjung seuri. Hayya. We orang bilang juga apa Aceng Jeprut ha? Si kurang ajar, si kilo. Malu sekali kena selangan itu dada kamu orang sudah hampir loboh ha. Loboh ditemlak di selangan oi. Hayya. Oi kan sudah omon. Orang seperti kamu bukan tandingan oi ha. Terbukti kang. Golo kamu juga sudah lepas dari tangan. Lo mau ngapain? Ha? Mau ngandelin apa lagi ha? Mau modal sekarang ha? Aceng Jeprut sanajan masih ngerasakeun kanyeri dina dadana. Harita can bakal nyerah kana kayaan. Srong. Aceng Jeprut kabangun di pasangan baritus carita ditujukeun ka Cangisang. Terserang sanajan si Aceng tengah gunakan senjata, tapi si Aceng walian kali anjir untuk meneruskan ini tarung. Singa tetong dada gelatih nunggu anjing. Ini jelekitkan dada anjing. Terserang kamu jangan dulu ngerasa geus ongos ya. Can omeh. Benar deh. Terserang si Aceng berani tarung sampai mati anjing. Terserang. Hayya, kamu orang ngomong apa? Kenapa itu? Jago katanya kamu jago tapi bari jebleh ha? Lain jebleh aja. Aing saking ku nafsu sok kieu ti baheula oge aing mah. Geus ada goblok. Euy sia ngagitik aing teh. Hayya. Kamu orang rupanya masih belum percaya kalau we bakal menang bertarung ya. Aceng Jeprut si kurang aja
sila bokon cecelo. Haya, ya sekarang kamu aja ya. Sekarang kamu aja bertarung ya. Bertarung tangan kosong ya, nggak usah pakai senjata segala macam ya. Ya sudah jelas. Orang seperti kamu akan lobo. Meskipun itu pakai untuk pakai perkara ya, untuk pakai senjata. Laban lo sekali nojok oge, aku tuh kurangan sabelah oge. Terus serang tong sangeunana oblog sih ya. Misi Aceng bakal dibuktikan sih, bikin ngarbukan lawan. Terus serang kerja Aceng mah muarek mikirkan eleh atawa menang anjir. Yang penting mah gak diri aja mah. Harus dipertaruhkan sama si Aceng. Oke, yang penting kerja Aceng mah kesan bisa saja. Aduh tadi aing ngerasa ke gitikan maneh karena dada tong tarik teh kan sebulok leungeurna si Aceng make rasa saja aing mah. Haya, kamu mah omong aja kayak orang gila Aceng, kayak orang anu stupid, orang gila, orang bodoh. Terus-terusan bilang tesen ku sasaha. Haya, sekarang coba kamu buktikan jurus-jurus yang paling hebat, yang paling ampuh. So, kau angkang, kalau lo mau bertarung lama sama Oe, Terus serang si Aceng akhirnya bakal dibuktikan. Kurang tahu sih kan tarungnya Cang Gisang. Kurang ajar sih ya. Tada sih ya Cang Gisang. Panajar si Aceng Jeprut. Hiya. Surela cung, Aceng Jeprut maju narajang. Sapasang leungeunna pilih ganti ngarah kana anggota badan lawan. Dengkeun Cang Gisang katingali harita teh nyingkahan panarajang lawan. Tapi ngabendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Suk, terus Aceng Jeprut ngadalig deui ka tukang ngan orokaya sabameh Aceng Jeprut bisa mancukeun di tangtunganana harita Cang Gisang nuturkeun badan lawan nyusul tepus ku panajang susulan sanajan dina kayan keur ngadalig deui. Aceng Jeprut masih bisa ngabendung panajang lawan. Orokaya Cang Gisang ngarobat tata gerak ngajadikeun Aceng Jeprut ngan ngabendung angin. Sedengkeun sapasang leungeun Cang Gisang ngantem kana anggota badan lawan. Aceng Jeprut geus sempat cingkahan jeung ngabendung panajang nu lawan. Antukna Aceng Jeprut anu kena kabenangan ku panajang lawan harita badana ngoleab ka tukang. Sak hieu jeblok kekesan. Lobo aja. Lobo aja. Aing teh jeung usaha aja aing gede aing olah ada aja. Aceng Jeprut anu ngoleab ka tukang geus teu bisa ngajaga kaseimbangan badanna. Aceng Jeprut rubuh ngabebengkang maring lemah. Cang Gisang sepedang kayangan mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun lawan anu geus dirubuhkeun.
Sadisang terus nyarita di bareng jeung seri ditujukeun ka Aceng Jeprut. Ya, terbukti kan? We omon jadi kenyataan. Haya, bukan omon-omon aja. We mah jeung bucina. Ya, sekarang kamu orang sudah tidak akan mampu lanjutkan pertarungan. Haya, iya sekarang sudah waktunya itu Silang Bule bertarung lawan OWH. Tong cicing wae itu Silang Bule. Kamu sekarang nonton aja sih, nonton saja sih. Aceng Jeprut, si Kelo, pertarungan OWH lawan Silang Bule sekarangnya. Tonton ya. Harita can ngisang si pedang kayangan. Ngareret kelebah nang bule anu rada anggang jarakna terus nyarita pakai tenaga. Hayah, sekarang sudah saatnya kamu yang maju bertarung nang bule, Jangan diam aja, lawan Owe ya. Owe ni, Owe jago Tiongkok, Hayah, Owe akan buktikan kamu juga akan mengalami nasib sama seperti si Aceng Jeprut. Gampang pisan komoditinya masih ini muda kene. Gampang pisan. We kamu nggak usah pakai senjata. Pakai tangan kosong aja. Bahkan pakai tangan kiri aja lu bisa jatuh sama we. Hayya, coba kamu berani sekarang kamu datang kemari lah boleh? Datang kemari. We sudah omon. Kalau Owe kalah dalam pertarungan, artinya Owe akan pergi dari tempat ini. Ya, sekali lagi kalau Owe kalah dari pertarungan ini, Owe akan minggat, akan pergi. Ayo datang kembali nang boleh. Jurelat. Culung. Ngan sajorelat nang boleh harita geus mancuh nangtung di hareupeun can misang. Dua tetepan bantrok kaya nang boleh masih karakterna eyang buana putih, sikap jeung caritanana tetap tenang. Sedengkeun can misang harita miheulaan nyarita ditujukeun ka nang bule. Ya, sekarang kamu sudah berhadapan sama Owe nang bule. Artinya ya kalau Owe menang sudah pasti atau itu mah mustika jadi milik Owe. Lo mesti sadar, kalau lo kalah bertarung sama Owe itu kamu kasihkan ya secara sadar ke Owe. Syukur-syukur kalau nang boleh tidak usah bertarung, ya karena pasti kalah bertarung juga, Jadi sekarang itu mustika ya kasihkan saja sama Owe ya. Kita tadi dia panen ku abdi tos dicarioskeun ka engko. Mustika teh kanggo ngalandongan pun bapak kok. Nyaita Jakawanara pun bapak teh wastana teh. Ngemawi demi mempertahankan mustika abdi bakal naruh ke nyawa kok. Hayya, kamu mau taruhan nyawa untuk pertahankan itu mustika? Ya, atau itu mah sama dengan pemikiran orang bodoh nang boleh. Orang stupid, orang bodoh. Ternyata kamu sama bodohnya seperti si Lawin, kakek kamu nang boleh, Owe pikir si Lawin kakek kamu tidak berharap cucunya masih konyol, sekedah nyabit-nyabit aki Lawin sagarupa atuh kok. Margi urusan musika mah pan urusan abdi pribadi. Anu puguh mah pun aki mah moal mah bade pipilueun urusan dunia luar kok. Hayya, we sudah tahu bang budaya. Si Lawin kakek kamu mah sudah jadi orang yang tidak berguna, cuma jadi sampah. Hayya. Memang baru di si Lawin pernah terkenal di dunia persilatan dulu.
betul. Tapi sekarang mah sudah jadi maung ompong ya. Tidak punya tali, juga tidak punya nyali. Jadi mesti apa yang kau banggakan ha? Silaweng seueuh nanaonan ha. Ngadenge can bisa ngahina kasirawing anu jadi akina. Harita nang boleh jadi kasinggung, jadi amek saterusna kaluar deui karakter aki buana ireng anu jadi guruna. Nang boleh netep seukeut ka can ngisang si pedang kayangan beutus carita dina sikap jeung carita nu kasar. Hei Petit, mane montong ngahina ka aki aing anjir goblok. Ceung aing mah geus teu kudu loba bacot sia can ngisang. Mun maneh hayang mustika podaran heula aing. Gimana aing geus modal eta mustika jadi milik maneh sia. Ngarti hideu can ngisang si bau kotok. Ningali jeung ngadenge carita nang boleh jadi kasar jeung kurang ajar, puguh we can ngisang kahudang amarahna. Dina sikapna anu tanes, can ngisang terus nyarita. Hayo, anak kurang aja kamu, lampu deh ha? Sudah berani-berani menghina sama Oe. Hah, kurang aja kamu orang ha? Atuh da maneh mah gablek ngaran can ngisang. Matak bau hangsil sia dog. Maneh nu kurang ajar mah make hayang ngarampok barang aing sagarupa aing wawu ge henteu sia can ngisang. Tapi teu naon lah. Sok ku aing dibere kesempatan maneh. Bisa modal aing mustika jadi milik maneh sia can ngisang. Si pendekar bau hangsur. Sia mah pasakat boleh jadi perguruan liang tainya. Hayo, situ memang kurang aja yang, kurang aja. Sekarang Oe akan buktikan, kalau Oe mampusin kamu tak boleh. Pertarungan kita mulai sekarang ya, mulai sekarang ya. Hayo. Jorewat cilung can ngisang si pedang kayangan maju narajang. Sok sanajan panarajangna can ngagunakeun pakarang, tapi lantaran panarajangna barijeng dibarengan ku kakuatan talaga lapisan, mubuh angin sameran panarajangna nebak kuat waktu panarajang lawan datang. Kulang boleh teu disingkahan tapi dipendung ku sapasang leungeunna. Antukna bantrokan kakuatan talaga lapisan, ngaliwatan dengan masing-masing harta lumangsung. Syuk jari jeug. Can ngisang si pedang kayangan ngajar jeug ka tukang. Sedengkeun nang boleh mundur salengkah ka tukang. Meh dina waktu anu bareng duana pada malancukeun tangtunganana bari ngatureng hapa napasna sok sanajan